Kopi Acan. Aduh, boy ayu nama Acan mang. Itu pan ayat tuh si kopi nu kamari. Nu kamari, eta mah 2002 hiji. Heeh. Aduh, kudu diuyum wae. Kopi bari teh ngeunah. Tulis rek dikumahakeun atuh. Dilagukeun geura. Oh, tinggal. Si kopi bari. Teleungit sari. Amis karasa. Nikmat kacida. Si kopi bari. Du asa kunyari. Leguk deui, si kopi bari. Leguk deui, sesapoe nu kamari. Hate keur bunga, karasaeuna, si kopi bari. Hap. Naon makanya aduh, keur ngeunah-ngeunah teh keur bunga-bunga kalah dijempekeun teh. Si kopi bari. Heeh. Sesa nu kamari. Heeh. Dileguk deui. Heeh. Atuh kanu beutengna ge teu ngeunah. Nah, di dieu prima urang teh kudu puji syukur ku alatan aya poe kamari. Moal aya ayeuna mun eueuh kamari. Bener. Nya. Sabab naon pangeran mah unggal poe tong bunyeung hingga tahun ka tahun unggal detik mere nu anyar. Kakek mere nu anyar. Heeh. Detik ieu lain detik tadi. Heeh, bener. Jam ieu lain jam tadi. Komo jam gadang. Heeh, komo jam gadang. Eueuh. Eueuh renghap nu kaliwat, eueuh kiceup nu kaliwat. Unggal poe barang anyar. Muncul bahasa Sunda baheula mah hana nguni, hana mangke, tan hana nguni, tan hana mangke. Aya baheula, aya ayeuna. Moal aya ayeuna mun eueuh baheula. Oh, gitu. Bener. Tapi Mang di tahun 2022 ieu, urang teh pan kudu leuwih sumanget. Naon teh? Urang semangat kudu ieu. Heeh, kudu leuwih semangat. Cing jadi contoh tahun-tahun nu katukang, nu kaliwat. Tapi ingat, naon? 2022 itu misalkan PR di tahun 2002 hiji. Naon? Terutama namun alo. Kumaha cing? Ari alo mah PR-na pan kumaha carana ye alo teh meh bisa tuluy make bahasa Sunda. Ulah bobogohan yang urang Inggris. Namun bobogohan yang urang Inggris mau make bahasa Sunda. Lain maksudnya urang teh kudu kudu kamu mulai make bahasa Sunda. Sabab naon? Bahasa nu budaya nu pangkolotna teh bahasa. Oh bener iya. Ya bener. Halus prima. Karasa oge ieu lamun alo make bahasa Sunda. Dina kahirupan teh karasa lancarna. Kumaha tah contona? Contohnya kumaha? Lamun urang ieu indit ka restoran. Siga kamari. Naon? Jeung papih jeung mami ka restoran. Ade papih mami. Papih mami mesenna cai teh. Eta mah haratis. Haratis cai teh mah. Giliran alo ieu. Pesen naon? Ice tea. Ice tea 10.000. Dina bahasa eta tuluy. Naon? Balik ti resto papih mami diurut. Diurut, dipijit. Keluarkeun duit paling sabaraha? Paling 50.000, paling mahal ge. Tapi namun dimasas. Ratusan ribu beakna. Alah, komo lamun plus mah. Plus medikur, lebih mahal di plus-plus gitu. Berarti urang teh kudu reueus make bahasa Sunda teh. Nya. Leuwih gampang. Lebih gampang rek saha deui anu ngamumule bahasana lintang ti bangsana. Pan kitu, urang salaku urang Sunda kudu reueus bahasa Sunda. Keren. Aya rencana naon sok tahun 2022? 2022? Alo mah eta lah bahasa lah kudu benerkeun. Lamun Mang Cepot dewek mah mudah-mudahan dina tahun 2022 ieu pandemi teh sing teleh rengse. Mudah-mudahan si pandemi teh tong dibarengan jeung pandemo. Bener Bandung demo teh gara-gara pandemi. Mudah-mudahan cing beres lah nya. Orang sini doakeun. Sampai.
Terepa mah teu gaul. Naon? Eta teh ceme suka hamidah selamat tahun baru. Eta teh Ece nu teu gaul. eta teh bahasa naon ce? Bahasa Korea? Coba dahar jeung asin peda maneh mah. Bahasa. Bae we atuh. Kala ari Saya suka asin peda, kudu kayak gitu lain hamida. Meka tingali ayeuna teh 2 sabaraha? 2022. Nyeri hate. Naon? Naon ujung jadi hati 2022? Oco. Ya, batur mah geus dipanggil teh ART. ART, ya mah Oco. Sis dong gue mau dipanggil sis. Ece teh kudu reueus dipanggil Ece teh berarti cicing di imah lamun dipanggil sis sarua jeung di sis kamling teh gitu. Ah, kudu udah ieu teh gapura. Eta pan sis. Atau kudu diketrokan hari gitu mah. Ya, Ece, ieu heula peso di mana coba? Naon? Didinya. Oh ya sis atuh sis sok atuh. Oco, sis dong. Gitu Sis, peso di mana? Oh iya benar. Lain ieu. Kela. Iya edek minta permohonan ya. Naon. Ece teh hayang dipanggil sis, terus jadi aya teh kumaha cerita? Maksudna naon? Mang tahu-tahu ngan Oco we jeung ece we kitu. Sis. Jadi kieu nya teh prima punten nya. Punten ieu mah punten. Di dia teh Ece sebagai pembokat mung dibayar 500.000. Tapi di tetangga sabelah eta ART dibayarna 500 juta. Coba harga dia Oco, harga diri sis dong, harga diri deui. Ece kelanya ieu mah duh ngerakeun awewe Ece. 500.000 jeung 500 juta teh eta keneh. Atuh bisa 500 juta. Wow. Ece mah Sabaraha gaji? 500. Entar asuh jebeak. Cek punten ieu mah punten. naon cing prim. Ari Ece kapungkur ngaletak bangku impres. Ngaletak mah henteu margi dasane serinyuh abi teh nya. Prima si Ece mah ngaletak percaya ngaletak mah mungkin. Tapi? Ngan di mana diuk runtuh bangkuna. Sareng hiji deui pamunut ieu mah terepa punten nya. Kumaha? Tong obong terepa jalmi nyondong sareng geulis kitu nya. Ya. Ngajak Oco teh balanja meuli cengek wae kudu ka mall. Ece justru ngeunaheun di mall mah aya AC. No. Dibujuhkeun teh hese. No, Cep Prima no. Kumaha atuh kumaha? Balanja mah mending ka warung tetangga atau ke pasar impres. Meser cabe 5.000-an. Mang, tomat nanya, dibere tomat. Dibere. Kerek sakitu urgus atuh menikahnya di mall. Tah. Neng 5.000-an. Neng nomor HP-na atuh. Yang mending, wicep mending mere tomat 2. Terus terepa mah, cepopon itu ya struknya awas cepopon jangan lupa. Ngagebek aja. Bapak ngagebek. Mah, Ngadoakeun teu balik. maksudna kumaha? Tatangga aja kamari setruk saminggu kemudian maot. Aduh. Lain cetruk kering. Ece tahu pisau ini tajam. Dah, tusuk tuman lah sugan bituknya. Panes balon. Ece kelanya eta mah bon eta teh namina teh Bukti pembayaran. Dah. Punten bahasa kuat kan nyepet. Ade goreng ku basa. Ce orang Sunda, bahasa Indung. Bejakeun, ce bona mana tong, ce setruk. Suka teh nu kitu teh setruk. Bon. Aja, tapi benar Ece lah. Pak naon oge. Urang teh orang Sunda tong era nyebut. Tanya. Bona mana? Itu struknya apa? Berapa? Jol kieu we ngalepet. Pantasna ce ini setruknya sia we setruk mah. Enggak gitu. palingan saja jalan ngan ngutruk meureun ieu nya. Nya, ditah meuli brownies. Mending nyieun we Oco bolu bakarnya. Mena aku baru jebol euy. Sampurasun. Adep siap. Dua atuh. Nya leres. Naon kitu? Alah. Alah. Meni gua asep ieu Pak RT teh. Grand Canyon teh ieu nya. Hejo. Green. Ieu masalah kira Nyiroro Kidul. Lempangnya ngigir, kos keuyeuk. Baru epot. Alhamdulillah. Baju
Baru. Alhamdulillah. Serba baru. Banyak yang baru Pak RT. Iya, ngan wajah. Kenapa? Kadaluarsa. Aduh. 2022. Bapak rek mere pepeje. Nah. Udah sok-sok lah Pak RT. Ya regapkeun. Nah. Sebab pepeje ini untuk direnungi bukan dijogeti. Dangdutan kali aja. Gelo. Aduh. Ayo Pak Serius, tenang. Ayo para rimbunan serius. Siapkan sabut tangan atau tisu bising nyurucun. Sedih, oh sedih tentang sedih. Soca. Tentang sedih. Kumaha. Kumaha Ci. Sangki timi teta kal cangpan. Tingkang gue kabincang. Capa he. Capa he. Tantu ta cangpi cangpi tung. Campur tang tingkang dari tung. Aigo. Paling tung. Tantang pancing. Atas Pak RT. Paling tang paling ting. Sedih, abdi sedih. Sedih, sedih. Sedih. Pak RT. Tinggal disedihan. Pak RT pernah tadi buntang banting. Campurileun. Susah. Iya Pak RT kumaya. Waduh. Oh, saya. Naon deui gitu. Iya. Serius. Keur digajepo. Kuak lieu. Saya orang baru. Tahun baru aya orang baru. Kadieu. Siap perintah. Si itu. Aneh. Itu. Saeta orang baru. Belaguk bet kadinya kadieu. Ngalilieur ieu mah. Nah kamu dewa dewa. Penghargaan. Lu ya Pak RT. Pagi-pagi. Udah. Saya tambah jawab RT dawak. celokok salam punya teh ieu. Pak RT. Jawab dawak. Iya kudu dikumahakeun. Siksa. Interogasi heula Pak RT. Atas praduga tak bersalah. Bisi ya bisi siana anu leungit teh ya bisi. Ayo. Oh lain. Kabulan Pak RT. Lain ngopi interogasi. Iya interogasi heula Pak RT. Interogasi. Kat. Maleuhin. Kata tuh. Tuh. Kayak itu. Kup. Lain gak ada kucing-kucingan. Kan dia Pak RT. Kayak itu. Lebih gas. PT. Iya masa acan anjeunna ngadat ieu nya ka Pak RT. Pak RT sama Anjas, komo Pak RT terus jantan RT sabaraha tahun? Tuh. Genep tahun kacoceng sabulannya. Nya tadi kan kamari ceng teh enjing deui da tasan aya artos. Iya mah ku RT ieu mah tetangga teh lain rukun kelah teu rukun. Rungkan ieu mah. Lo emang kumaha kitu lo? Lain, apaan itu keluarga NJP teh geus aya ti tahun 2013. Nya Terus ngomong pas ayeuna namanya di masa kamari pandemi nepi ka ayeuna. Kan urang teh kanu virtual. Tuh. nya. Ari Pak RT jeung Anjas sok perhatikeun teh mun keur briefing. Teu. Kan kalau briefing sok hayang nyeri beuteung. Sok hayang briefing. Betul mamung nyeri beuteung ka hayang. Tak apalun ieu saha? Pak RT makanya harus tahu kalau ini tuh beliau itu adalah Astrada. Siap RT. Astrada. Asisten rumah tangga. Lain. Asisten rumah tangga mah. Asisten Superman. Asisten sutradara. Oh, sutradara. Mang Cepot, Oi. makana kudu ngadenge pepatah jangan kebodohin penglihatan, jangan kesamaran langkah. Iya, lain gitu. Lain gitu. Eta teh pepatah Papua. Pepatah Sunda ulah kabobodot tenjo, ulah kasamaran tinggal. Itu. Eta nu bener. Aduh, diajar nu bener newak bangsa teh nu realis. Contohan, Cik, kumaha, Cik. Akrada ya akrada. bangsat, Bangsa tewak. tewak, Tewak terus. bangsat naon? Kayak bisi pepes. Bangsa naon? Hah? Bangsa naon? Abi, Ngaku. cenah capit. Cenah capit kumaha tah? Molotot. Sahana. Mana bangsat melotot atuh sieun beureun. Sia nu molotot kan bangsat. Apa geus ieu ge? Ngan kahalangan tuh. Terus Serah capitna warna naon? hejo jeung beureum. Belenggu. Hejo jeung hejo hukul. Salah mana? Salah mana? Salah
Jangan main hakim sendiri, jangan main hakim sendiri. Urang kan sorangan, kulobaan hakim nak dia. Gebukan. Gebukan tong. Pak RT eta dik bangsat naon anu bau? Pada bangsat naon anu bau sia? Sia. Jawab. Sia. Bangsat kadu. Sain. Bangsat sepatu nu di ucing. Sain. Taluk. Bangsat sia hitut. Dia. SOP bangsat. Tah, naon? SOP bangsat. Pertama. Tingali heula. Naon? Patingali jeung bangsat. Kira-kira urang aya kawani, tembak. Eueuh kawani ulah. Sakit kabur. Asal aya solusi. Dik. Ngan tingalina ulah lila teuing bisi bogoh. Ka dieu. Baik deui. Aman ka dieu. Ka dieu. Tewak terus Beheung. Lekek. kieu. Tah, cekek cinyaan. Pehan kumaha. Acting terus Sikat angeuna. kalau ieu Sikat. teh ngeunah teh nih. Sikat angen. Dah. Oh gitu. Aing kacang. Kurang nyaan Tanyok ya teh. Dah. Kuatan Berarti ayana naon ieu? aya naon? Isim. Isim Kamu bangsat kuat-kuat teh manehna boga jimat. terus Oh, Tinu naon jimatna? tina naon? Dongkok, taranjangan. Taranjangan. Biasana sok di jero kolor. Bergila. Ari bae teu make kolor. Oh, bener. Hah? Tuh mana? Teu make kolor. Sia kumaha? Lepas make kolor. Cak bener. Saha nu make kolor lah. Sebagai bangsa. Sebagai nu newak, urang kudu boga kasopanan ka bangsat. Bener. Teu boga kolor. Bere kolor. Bare kolor. Oyana Neng Repa. Oyana Cing Rido Neng Repa. Urang make ngan mahi moal saya. Kami sumpah, iya bangga jadi keluarga NJP, nya dibayarnya ngabodor kieu seuring mung sorangan gitu. Dek kumaha teh? Kau seri mana mah bangsa, cicing. Cicing sia bangsat maneh. Buka jas. Abi lain seuri. Naon? Tahan hitut. Buka jas. Buka jasna, buka. Isimna belah mana teh angan? Mana make isim B atau C? Eta mah Salah. Izin Mang Mudi. Sia eta mah make isim puring sia eta mah. Sikat teh. Kuat keneh. Aduh Wah. Pak RT karunya teh. Arek dijejak baheungna. Purilitkan. Naonna? Mana bisa api-api manget tuh? Tapi teu nyeri. Tapi teu nyeri. Api-api maot. Ning api-api beunghar lah. Angkat deui ka luhur. Angkat teh ka luhur. Duh aing. Ya saha nu rek nyarekan ya. Meh ka bangsa teh kita ringalikeun kieu ya warga kumaha? Sok gebukan. Cepat. Oi. Rek di ala naonna ya? Ah, kurang mah di ala pemajikanana we. beuki ngacaprak. Ya, ulah kayak Kala gitu wae. si Prima ieu kudu apal isimna. Naon? Kudu iya. Coba angkat. Ding. Hayang kacai. Terus. Api-api pae. Teu nyeri Nyeri mana cepet. Prak. Pak RT tong cerik Pak RT. Ini baturan saya. Pak RT tong cerik. Beki goreng batut, tong cerik. Jadi ya kumaha teh bangsatna? Bener? Naon bener? Bagus. Bener. Eta acting makana kudu aja. Itu atuh. Ada makan. Urang Apa? kata sepo urang acting kate. Hayu. Bener ah. Yuk. Urang kagak sebo. Tahun asra. Tahun baru. Dulur coklat dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Idea Percussion, salah satu pelopor musik perkusi kota Bandung, akan mempersembahkan satu kolaborasi perpaduan antara musik tradisional dengan musik modern. Dan karena keunikan komposisi ini dan kesulitan dalam membuatnya, kami sebut ini adalah komposisi si hebat.
Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah. Jadi kumaha Kang Dodi, posisi puisina keteh belah mana? Nah, puisi teh dia, tapi jeung teh ieu misalna ieu nya. Ya abdi teh dia, dina teh dia. Tapi lagu anu pas terakhir lah, nu mereka terakhir gitu. Lagu-lagu pas jampe lah eta.
Negeri Gemah, negeri Ripa, negeri Sinawi. Rupa-rupa kebudayaan tumbuh di negeri. Endah alam subur tanah, ngajaga nilai karuhun. Jadi kewajiban ke masyarakatnya. Kamonesan gurat batikna, kalusan rindat parigelan tari daerahna, bulat bilut wayang golikna, gangging dengkeng gamelanna, gagah tohaga turohaka pencak silatna. Nyatana Indonesia, bumi katulistiwa, anu merenah turtumanina, ajaga budayana, dan siji kewajiban keur manusia Sunda leunuh. Boga rasa mibanda kana taneuh karuhun. Coklat kita nyieun pagawean ku cara nembongkeun ganyaahna dina Wanda Sunda diwari napak kana mangsa jeung magna. Nu dipikageun ku generasi lora nu geus ampir teu malire kana budayana. Apa jagat Pasundan terus boga carita sangkan dipikawanoh ku balarea. Najan make cara anyar meh kahanti ku saban generasi nyata generasi kiwari. Satung-tung boga carita apa jagat Pasundan. Moal leungiteun tapak, moal leungiteun tapak. Ulah aya nu wani harang-harangan budaya urang. Hayu urang jaga riksa seni jeung budayana. Ukur rasa ukur pikir teka pikir hawa melit hati lepaslah di kasucian.
nyuwun kahanjakan ngaharepkeun pangampunan.
warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Hah. Alah, Kela. Ayo ya di mana ya? Ye. Aya bidadari ngalamun gitu. Aya, sanes nah aya Kang Cepot di dieu. Ye, ieu mah ruangan abdi privat, Neng. Aduh, privat. Si asa kenal. Kenalin dulu dong. Saha? Eke, Pandi, Sabelah. Pandi Sabelah. Oh iya, Pandi Sabelah. Nya, Pandi Sabelah. Lain, Kang. Kumaha? Abi teh milarian ruangan. Ruangan. Notik itu ton. Oh, kage ngisi acara tahun baru. Sareng sama Sunda, pamit telepat mah. Oh, sanes di dia atuh paling ditu. Oh, di mana? Nah, tepanak jeung Cepopon tadi henteu. Henteu. Coba Cepopon mah kita. Abi teh atos kulilingan ke Afrika, ke Kanada, ke mah. Jauh teuing, paingan begang atuh. Kela. Kumaha? Usahanya dijajapnya. Kudalang atunya dijajapkeun. Lima sama Kang Cepot aja. Hese emang meuletik ya. Apanan teu naon leutiknya diakod ku abi diakod. Lamun mending akod dalang. Kata dalang anu mana ieu? Kelanya, lang. Dalang anu anterkeun lang. Nya atuh dijajapkeun. Punten. Ieu mah abi linglung tadi. Teu aya tadi teh ruangan. Geningan. Rewasnya merukana dalang itunya. Anu mana? Leng, berek isi acara. Lepat ruangan atuh. Ayo mah ruangan Cepot. Ruangan Cepot. Jadi mah paling ditu gayo. Lain meni sombong, meni hayang sosoranganan ya. Cep lamun aya oga ulah dibejaan abi duanya. Yuk, Neng. Dadah, assalamualaikum. Akang ayo ah. Yuk. Nuhun Akang itu si jajab ieu nya. Yuk. Bang, ali deui ya. Papunten, Pak. Assalamualaikum. Saha nuridoen diduakeun tilu hate kapanasan Rarasaana teh Pani Sabila meureun. Sabilin tuh. Adalah. Hayang siga Pani Sabila resep ka dalam. Anu mana? Cek asa warau. Anu mana? Adik, itu adik deui. Abi jadi naon atunya? Lain Ece. Nah, di dia keur naon? Sugante neng Pani moal ka dieu. Di Ece teh nyanyian. Abi teh apanan milarian ieu ruangannya tadi Tuh, teh. da Ece jeung di dieu atuh. Neng Pani mah milarian ruangan. Ece mah milarian DP kan itu ka dieu. Neng, tapi neng Gusti ya Allah meni geulis. Dinten ieu teh neng teh mami kape kuat ka siga Frozen. Ece ge siga Frozen. Siga Frozen foodnya. Neng, puntennya. Punten sekali ini. Ece mah sok lauk buruk milu mijanya. Neng Pani mah di dieu nyanyi ieu. Ece mah di itu demo yuk. Waktos ngawitan patepang lebak pengko
sok sanajan patepung ukur sangku ayat tetep mengkeke kadedeman saira sami cinta tak ketahui nasorot soja poe isu rekuling deui kadinya susukanan aya bahagia tepang deui jeung geus bosen bobogohan wae geus capek gonta ganti pasangan wae ku itu ku ieu sok ditanya wae mata pusing mata rajin kana hate jajakan loba nu darakan nu make mobil motor jeung anu lempang luka itu anu ngajak kenalan nelponan SMS-an jeung Facebookan aku naon ieu hate terus bimbang aku naon apa jangan Maria hilang
memang konsep musik samba Sunda itu berbeda dengan yang dulu-dulu ya. Yang kita angkat itu tuh banyaknya dari musik-musik barat, inspirasinya gitu. Sebagai base dari si rhythm section, terus leadnya juga dari musik-musik Sunda seperti itu. Komposisi kupu-kupu ini saya sendiri terinspirasi dari musik Irish ya, tradisional Irlandia gitu. Di situ saya ambil rhythm sectionnya, terus pola-pola motif pengulangan melodi yang ada di musik-musik tradisional itu. Tetapi di sini saya tidak berniat untuk buat si musik Irish itu sendiri, karena ya kita harus memamerkan lah ciri khas kita dalam musik kita gitu. Jadi ya hanya seperti yang saya tadi katakan bahwa musik Irish itu sebagai rhythm section dan musik Sunda harus sebagai lead. Seperti itu.
jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.